Ya Allah janji teh lain baheula bae ternyata kurang kuari karasa kamari ieu jelema teh ngagele terus-terusan di Aceh ngabohong teureun-eureun di Tasikmalaya kitu keneh kurudat kiridit bung bang 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 terus bae di berbagai daerah Garut Cianjur Bandung ternyata horenganan teu bisa dinasehatan ku kiai-kiai jah horeng kiai nage horenganan biang kredit jah kiai nage horenganan biang bank malah nanggung jawab ulah sok sieun ulah sok kadengekeun kiai anu ngaharam-haram segala riba geus ulah tanggung jawab di akhirat babo sakurang cisoka mah bapa nira sial teh cisoka Masya Allah kari make tanggung jawab bawa awak ke wallahu a'lam. Nah iya kejadian galunggung dek ulama inget kak guru kula di Garut ajengan imam pantes dibitukeun ke galunggung teh keur ngaji nyanda nyurah ngan tetep bae urang mangadoakeun jak aya nu sarolehan di ditu teh ngan ieu keur carita di papantes atuh nu ngridit di dinya biangna bang riba di dinya biangna bohong di dinya biangna pantes almarhum ajengan imam Muhibub Tobri nyana ngomong ke si pantes tapi tetep yuk urang ngalayat mawa naon gitu buras mie pakaian-pakaian yuk ngalayat kula ka itu Masya Allah eta kan carita nyaho bae urang okos gitu kan nyaho jasa urang di Aceh teh budak leutik bae geus gagele budak leutik lantaran gele teh dihareupeun imah di tukangan imah lain nu dakwah kiai-kiai teh dararawa kolot-kolot lagi anu ngaharamkeun teh dakwah anakna loba anu ditampilingan loba anu disiksa tapi kan kolot mah sakali dua kali melak makan terus bae deui asal bau tade jadi gele di ditu budak leutik geus garele geus kongono kolot terus kebelah deuna jadi makanan biasa sayur mayur dan lain sebagainya nah cak Allah keur carita urusan kos kituna lain deui urusan politikna dan lain sebagainya ieu keur urusan kos kituna we ieu mah kudu disunabikeun tsunami iyalah faqad badat sunnatul awwalin awas Bismillahirrahmanirrahim teu karasa ku urang waktu terus bergulir panon poe muncul suruk urang geus hampir mendekati bulan Rajab asal geus Rajab rewah asal geus rewah pre eta tanu ngeunaheunna nama libur moal dicaritakeun ganjaran Rajabna ngahaja coba teu dicaritakeun puasa ganjaranna paruasa tah ke di tengah-tengah bulan Rajab karak dicaritakeun ada yang nutup puasa waduh kaduhung aman ieu mah supaya benar-benar puasa bagi sakuna ulah yang nyaho ganjaranan sebab lamun nyaho ganjarana kos ngadahar papais amis ye aya untian ye eta mah nu kos kitu mah orok dik ngadahar obat embungeun pait dibere amis bodreksin ngaranna aya mah moal dicaritakeun ganjaranna geus sering ke di akhir dicaritakeun poe kahiji kadua katilu pokona mah urang babarengan puasa bae tanggal hiji daerah kiai insyaallah nurutkeun ceuk ahli falak adalah jatuh pada hari Sabtu jadi Sabtu isuk urang babarengan puasa lantaran urang hirup boga awak menang ti Allah urang ka Allah ke ulah ngumbar nafsu
urang mah ngadenge puasa teh serem ngadenge puasa teh ku jauh-jauhna jeung Allah ngadenge puasa teh geus eungap ti heula. Waduh cenah aing mah ai para wali mah puasa teh geus jadi sapopoe, para sholihin puasa teh geus jadi biasa. Jelema nu deukeut ka Allah mah atuh puasa teh teu ararani, aya aturan ti isuk datang ka zuhur mah datang, ti zuhur mah ka magrib puasa. Kos kitu teh puasa loba meureun nu kitu mah. Ti isuk datang ka zuhur teu puasa, ti zuhur datang ka magrib puasa. Bisa aing ge cenah puasa kitu mah. Nah, ieu mah puasa ngahajakeun urang niatan puasa sunah. Ngan puasa sunah mah niatna lain cara puasa wajib. Puasa wajib Ramadan memun kasubuhan terjadi puasana. Puasa sunah mah jadi baik. Penting niat malam Sabtu abdi malah dek puasa Gusti mah bahasa urang bae niatna ulah make Arab-Araban jalain urang Mekah. Kalau make bahasa orang Gusti abdi isuk dek puasa bulan Rajab jadi kos kitu teu kudu nawaitu somagodin teu kudu. Cacak nu bodoh teh ngeunaheun tah kos kitu mah. Atawa emang sia mah bodoh jinganna. Di nawaituan ge hese. Teu geus bae make bahasa urang. Gusti abdi isuk pas Sabtu dek puasa Rajab jadi geus ngeunah. Poho pentingna teh niat kasubuhan. Ingat-ingat teh subuh. Orang ieu tanggal 1 Rajab. Can ngadaharna naon? Geus puasa di dinya. Nawaitu somagodin. Niat kaula puasa isuk geus lain puasa isuk deun nawaitu somal yaum. Kuring puasa dina poe ieu geus jadi poho ieu mah penting teh ta subuh teh jatah subuh geus deui. Terus hudang-hudang jam 8. Nang jam 8 teh inget je tanggal 1 Rajab kana ieu. Aing can ngadaharna naon nah puasa bae. Geus jam 8 niatna. Niat kaula puasa dina poe ieu puasa Rajab jadi. Ulah ningka karak jam 8 jam 12. Jam 12 beurang niat. Oh jadi Pak. Asal encan ngadaharna naon. Nah, kitu doang. Ulah kieu isuk-isuk hudang penting teh niat jam 7 biasa jages istiqomah ngadahar wudu kok. Ngadaharnya beres nginum ngarokok. Beres ngarokok madah ngadahar cau segala. Beres. Orang ieu tanggal 1 Rajab. Aing pohoan niatlah ti kuari bolon teman. Niatna geus ngawudu geus segala lain puasa tuh geus kitu mah. Jadi asal can ngadaharna naon jadi bae puasa sunah. Dicoba urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunana Gusti Allah, ti aya dihirupan ku Gusti Allah, nu ngarizkian Gusti Allah, nu nyehatkeun Gusti Allah. Isuk pageto bakal balik ka Gusti Allah. Urang ka Allahkeun kadanan cara urang Irak di ka Allahkeunana ku perang. Di Libya di ka Allahkeunana ku perang. Syria di ka Allahkeunana ku perang. Iran geus siap-siap di ka Allahkeunana ku perang. Di Indonesia mah di ka Allahkeunana ku naik bensin. Alhamdulillahirabbil bohong sia teu alhamdulillah haram jadah. Deuk haram jadah deuk sial atuh naik bae. Teh urang mah di ka Allahkeunana ku ngaji. Diuk awak sia ku aing didiukeun dipake ngadengekeun ngaji. Ngawuduk geus ngopi geus. Manya sia kudu keur ngaji ngopi deui bae.
guys pokoknya mah siap tolol amat awak sagegireun sia teu ngaropi mah nya sia ngopi bae berarti sia tolol sia awak kitu kuduna tah cak nu ngopi ji tah mah ka aing men kasia aing mah aduh teu kuateun keur ngaji puasa ya Allah sajero ngaji puasa ulah ngopi ulah ngarokok ke geus beres ngaji suadaekna loh dipuasakeun boro-boro sampai keur ngaji besap tasa kedeung dipuasakeun teu kuat asana meureun mun meunang keur salat dahar mah dahar nya hadena bae keur salat teu beudang dahar wah asana nah ieu dek dikaallahkeun ku urang awak didengekeun sia ceuli sia kuari mah jasa popoe ngadengekeun musik melulu petipi melulu ayeuna dikaallahkeun istirahatkeun urusan dunia mata disirahatkeun moal pake dedeuleun macem-macem peuremkeun ku urang batur baliknya ngeluh keneh bae eta hebat jasa sugan teh husu orengana. Nah kuari sejakeun awak janu Allah si awak kajen kukumaha ge lah dek dikaallahkeun we aya instruksi puasa sunnah bulan Rajab sanajan can nyaho ganjaranan janu taun itu geus dibejaan ge poho deui emang sia parantina ieu poho awak lah geus kajen lah ya mendek dipuasakeun bae lah ke dibejaan nangke boa minggu kadua boa minggu katilu benyokan begitu orang di bejaan urangna geus tangeunah tadi kuari mah urang babarengan ka Allahkeun melalui puasa geus puguh melalui salat pasrahkeun awak urang engke mah sakaligus ketika dicabut nyawa deuk dipasrahkeun deuk henteu dicabut bae ku malaikat Israil ridho jeung teu ridho dicabut bae ridokeun ku urang ti kuari pasrahkeun ka Allah salat pasrahkeun puasa ketika datang malaikat Israil datang ka urang saya ieu malaikat Israil oh deuk jemput nyawanya atuh siap jasa unggal poe eta salat pasrah ka Allah puasa ge terus samping Ramadan ge Rajab ngaji terus atuh maca Quran terus eta teh pasrahan ka Allah ayo geus Israel ini cepet-cepet ya cepet tuh ban geuna bu cek malaikat Israel itu hebat aja jelema ieu hayang cepet-cepet ya ayo jadi siap kurang teh geus gababari ditarik nyawana polonyon selantaran geus siap lamun nu gede ka berat ya saya Israel malaikat mautnya negaan tuh sok teu nyaho bae urusanana malakal maut biasa tuh kaula mah di mana datang ngalaksanakeun tugas besi salah ke lain ka dieu ka tetangga mah ih polisi masa lain cara polisi malakal maut memang polisi kasalahan henteu malaikat maut malaikat dong ditolak kasalahan oh rek nyabut nyawa kula engke biasa gedeung deui isuk lah hei teu bisa emang aya naon cek malakal maut kredit can geus segala rupa we can geus balah deuk kawin jeung urang Karawang urusan kos kitu urusan sia aing we rek nyambut nyawa geus pokona lompat nya lompat ka mana sia jeuh cabut bae ku aing sia tak aya nu lompatan mangsa kafir embung bae ceknya nama bisa menghindar menanti malakal maut sekolah kalau bal bisa cabut baik sekolah nulu lompatan anu embung-embungan merontak dek sadar dek teu sadar dicabut baik mentak pasrahkeun awak urang ka Allah abeh ketika urang maut geus terbiasa memasrahkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu ulah loba-loba puasa Rajab mah cukup 27 poe bae. Ulah loba-loba 27 we. Ulah sabulan lantaran besi saliru jeung Ramadan. Besi sarupa jeung bulan Ramadan. Abeh ulah sarupa
Ramadan sabulan Rajab 27 mun hayang keneh liwatkeun ka ditu 32 33 35 liwatkeun abeh ulah sarupa jeung puasa Ramadan ajeuna kula cenah abeh ulah sarupa puasana deuk 3 poe Allah tamat teu sarupa jasa eta mah teu jasa tamat eta kula abeh ulah sarupa bae mantak ditanya ku pamajikan kaji pan puasana ngan 3 poe cak kiai ge ulah akur jeung Ramadan loba omong jasa jah bisa ngadalil kowe atuh aing teh kan aing sering ngaji ka Cilongo cek pamajikan jadi pinter kieu tuh 77 kae tah mah ngadeuketan ka Ramadan 3 bae aing mah itu bakaka bae tuh atuh loba omong jasa ngadalil jadinya ulah sarupa jeung Ramadan malah mah tunu hiji deui mah tetangga sapoe bae kaji pan sapoe dong abe ulah akur jeung Ramadan cek pamajikan atuh teh akur jeung Ramadan mah ulah puasa bae teh jadi 27 atawa kurang 26 25 terus sampaikan ka sapoe sakuatna urang tapi disadarkeun maknya awak datang ke teu kuat sia puasa coba atuh awak pasrahkeun sia ku aing deuk dipasrahkeun ka Gusti Allah tah papasrahan ka Allah geus lamun kitu anu geus karolot terutama ulah datang ka kurang ti 27 pan cenah kitu sebab asana moal kapanggih deui jeung Rajab nu geus kolot mah kudu pileuleuyan ke tas beres Rajab selama tinggal Rajab mungkin aku tidak akan jumpa kembali cak Rajab emang kenapa ubanku sudah penuh oh huis muhun sebab huis aing mah lain di hulu bae dikelek geus huisan bahkan jembut aing geus huisan res geus berarti geus angeus-angeusan geus Masya Allah ya kudu bisa gitu ibadah ke Allah telah mentedi gitu-gitu hese bae pasrahkeun ka Gusti Allah geus ulah loba carita ulah loba codekah geus puasa geus ulah loba omong yes dika Allah keun bae belajar karena Allah belajar ikhlas belajar lillahi geus ulah loba omong ulah kieu engke deui hai sia ieu tanggal sabaraha tanggal 1 Rajab masyaallah teu puasa deuleu aing ieu kakarak ge puasa tanggal zuhur geus deuleu aing ieu Gusti ieu puasa satahun kakarak sapoe bae ge deuleu contoh ku sia eta ulah kos kitu tah tungtung nama lapar ongkoh diganjar henteu kudu kubatu Kiai begitu jelema neuleu dulur urang tetangga urang nginum ngarokok tanggal 1 masyaallah alhamdulillah aing mambeureun ku Allah dijaga di hate bae dijaga ku Allah dibere kuat puasa si itu mah henteu nuhun Gusti di hate bae ulah ngomong kitu di hareupeunna deui atuh keneh-keneh ketel tah mah atuh begitu deuleu nu ngarokok alhamdulillah kurang cek nu ngarokok aing mah dijaga ku Gusti Allah tina ngarokok alhamdulillah emang kunaon atuh aing mah dipuasakeun ku Gusti Allah ondo sarua bae geus ulah loba omong bae orang bersyukur ke Gusti Allah alhamdulillah batur mah teu puasa aing mah di jero hate bae masyaallah padahal mah atuh aing hayang ngarokok teh beuki tapi panaing mah ieu keur ka Allah nuhun Gusti datang ka ieu mah teu kuat ngarokok sulap cileug kan oh nu leuy aja kan teu kumaha bae tuh ya Allah ya Rabbi belajar ikhlas belajar ulah kajauhan ku sasaha
belajar ulah-ulah ku batur ku pamajikan ge ibadah urang ulah ka nyahoan sebab ibadah teh lain ka pamajikan lain ka anak ka Allah. Belajar nu neuleuna cukup Allah bae nu nyahona cukup Allah bae urang mah bila perlu dikakorankeun. Alhamdulillah yang bernama Teddy telah melaksanakan puasa Rajab 27 hari yang tadinya mah biasa abrut-abrutan saja. Naon eta abrut-abrutan? Nah, sekarang dia sudah melaksanakan di pos kota ditempelkeun ge di hareup. Bolon nama Gusti. Ulah cukup Allah bae nu nyahoan. Belajar kos kitu ibadah. Ulah belajar dikanyahokeun ku makhluk tapi cukup dikanyahokeun ku Khaliq. Ulah hayang kadele ku makhluk tapi cukup nu neuleunan nu marentah bae Khaliq. Urang mun geus bisa kitu ngeunaheun. Nikmat tampang ibadah. Urang mah culek-culek sial jasa aing puasa Rajab nu nyaho ieu goblok jasa. Jelema jasa ieu karyawan aing areueuh deui. Hayang kanyahoan ku karyawan bahwa nyana puasa. Oh aya tuh cek ada tiluan karyawan aing. Mulai nyana kaluar. Cici dua tuh. Cak karyawan aku naon eta bos urang cici dua tuh. Oh, nyeri huntu tah naon ya? Tuh. Ya otomatis ditanya, biasa ditilok gitu. Bos, kunaon cici dua teu ngaos ya aing keur puasa. Oh puasa suka teh nyeri huntu. Goblok sia. Tuh. Oh di wadahan teh aya meureun 11 koma. Ya menang 3 poe ge gering puasa kos kitu batu. Ulah kayawan susah. Allah belajar coba ge. Belajar ulah kanyawan ku sasaha. Tahajud ge kitu, ulah kanyawan ku pamajikan ku anak. Kulantaran pamajikan deuk nyaho bae teu tahajud. Ya beusi kanyawan. Embung kanyawan ajeuna teu tahajud. Tah jadi urang belajar ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaalemna cukup ku Allah. Beda ke sinarna ge beda. Lain deui engke bakal sinarna aambean batin lain deui. Engke tatangga ge teu kudu ditembong-tembong bakal nyaho. Nyahoeun teh batinna seungit ka ambeuna. Lantaran sinar ibadahna timbul. Teu kudu diudeng-udengan. Teu kudu dijubahan. Aya jang sakadar pamer doang mah. Cukup bae make baju nu biasa. Bila perlu du di tukangna American rinso. Geus salah zahiri ieu tah makos kitu mah. Keur carita ka Allah bae ibadah teh. Belajar kos kitu coba abeh nikmatna ibadah karasa. Kadanan cara para aulia Allah menghindar ti makhluk uzlah kaleuweung ka gunung. Kunaon eta embung kanyahoan ku makhluk cukup ku Allah bebeusi aya nu neuleukeun. Mantak ka guha nya nama. Di pamijahan aya guha paranti ibadah Syekh Abdul Muhid. Di Irak aya guha, di Iran aya guha, Syria aya guha. Kangjeng Nabi di guhana di luhur gunung Jabal Thur. Masyaallah. Leutik guhana ngan saukur mahi. Sawakeun jang salat. Ju asupna ge teu bisa bari nang tumburi mendep kakarak asup ka jero ka guha. Mantak urang pasar Kemis loba nu kawin jeung urang guha. Lantaran eueuh guhana maning kawin jeung urang guha. Nyilib cakna aya jahe di dinya. Tah lain ibadah nu kos kitu. Ibadah nu hiji tah. Nah ieu mah urang nuluykeun masalah materi pangaosan urang. Masih keneh nyaritakeun tentang kisos nu teu berlaku di negara urang. Jang sakadar koleksi agama di hate urang
Abeh urang ulah kabablasan lantaran horeng ngabunuh oge nganiaya ternyata kena sanksi di dunia henteu dilaksanakeun can anggeus berarti dianggeuskeun jaga di Rabbul Jalil di akhirat lain teh anggeus seserian alhamdulillah aing teu dikumaha-kumaha engke dianggeuskeun di akhirat urang maling teu kanyahoan seserian engke di akhirat dianggeuskeun maling naon ulah-ulah maling nu gede maling jarum bakal dibuktikan ku Gusti Allah jang barang bukti baru kan kumaha engke dia geus dihisab saurang didinya nu bakal angel aja saurang nungguan hisaban satu persatu manusat di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jerona urang aduh geus disiapkeun ti kuari jang hisaban hasibu qabla an tuhasab hitung diri orang hisab diri orang memeh dihisab jaga di akhirat urang merenung di imah bari diu tengah peti mandi heula wudu make baju nu putih sorban putih kadeuleu ku pamajikan jeta pocong tanaonnya kadeuleu na kos pocong ku urang keur tafakur ka Gusti Allah awak mata ieu mun siapa siap ieu dihitung dihisab jaga di akhirat sapopoe siap mata lain pake neureun Al-Qur'an bae tapi pake neureun susu siapa awak teu meunang neureun demplon kasebut nama pan sia teh geus kolot malah geus aya bawaan sagala tapi pan sia kunaon atuh dedeuleuan teh lain di Qur'ankeun lain di kitabkeun tapi dedeuleuan teh kanu kitu keneh deuk iraha eureuna sih kumaha mun isuk paeh mata dicolok bae ge ieu jeri urang komong ke dicolok make seuneu mata atuh sia sadar tuh geus minimal isuk-isukna nu biasa neuleuna loba biasana aya 10 awewe nu sok dideuleukeun ku nyana atuh minimal 5 ngurangan kabelah dia nama lah mata siapa keneuleun nu kitu bae jadi kawin moal ku sia asa kada nambah doraka bae mending deuleukeun nu di imah geus bae atuh ulah hayang kanu batur nu di imah ge jasa sarua guys begitu kurang tapakur isuk-isuk lah daripada neuleuh batur neuleuh di imah kitu ku urang kadia aja jadi haji naon isuk-isuk ieu mah kadia aja kamar ya ye tilok teh lain usum lain wanci kadia buka tah deuk da naon aing neuleuh doang neuleuh doang buka kutang jaga lain naon aing daripada neuleuh di jalan mending nu ieu barang dideuleuh jalan ambeng wah teu akur ieu tapakur aja kos kitu ya dibelajar sebagai tafakuran mata ceuli irung ke sering-sering ngerenya cek orang-orang paedah gede-gede dosa doang hawa nafsu teh kos kitu horengan paingan para wali perang yang hawa nafsu capek jasa urang bae ge teu bisa merangan mata bae ge hiji merangan nafsu nu mengarah kana mata bae sakitu hesekna paingan cek Kangjeng Nabi perang tas balik perang ieu mah perang asghar ke aya perang akbar sahabat kaget ieu perang sakieu dahsyat da asghar aya perang akbar merangan hawa nafsu ya Allah Gusti Rasul kok merangan hawa nafsu perang akbar perang nu eueuh anggeus-anggeusna anggeus da datang ka pae
perang di Medan Laga masa bulan 2 bulan setahun 2 tahun beres gesan mun hirup-hirup mun paeh-paeh tapi perang jeung hawa nafsu mah datang ka paeh urang angel nya eta lah mantak capek perang jeung hawa nafsu poe kamari bisa poe henteu poe ieu bisa poe isuk teu encan hawa nafsu nu kaceuli encan hawa nafsu nu kairu encan hawa nafsu nu kasungu kos gitulah terus lamun urang belajar tafakur komo ieu orang menghadapi Rajab dicoba ku urang awak orang di ka Allah ke sebab Rajab berwah puasa ke puasa geus biasa dilalanya heula ti Rajab berwah puasa geus bulan Ramadana mun geus terbiasa pasrah ka Allah menjaga anggahota kumaha teh atuh Lailatul Qadarna babari geus teu kudu diuntap diintip teu kudu emang si mbak mandi kudu diintip tuh kudu kayak datang sorot bae urang di kamar urang di masjid urang di musola itu dibere ku Gusti Allah dibere bagian tanda bahwa urang bersih bagi jelema nu bersih lah anu dibere Lailatul Qadar dilalanya ku urang tafakuran diajar nyaritakeun lanjutan tentang kafir-kafir Quraisy anu nyana bersikeras terus untuk menggalang dana dalam rangka melemahkan perjuangan Kangjeng Nabi sehingga nyana terus ngumpulkeun dana-dana lain saeutik dana untuk memutuskan jeung ngalumpuhkeun akhirna dana-dana tersebut dialirkeun ku dana ka tokoh-tokoh kufar Quraisy untuk liyasuddu an sabilillah akhirna dana terus dibagi-bagikeun hiji supaya memberikan ketenangan jiwa para kafir Quraisy dua supaya berjuangna tegar dalam rangka memerangi Muhammad beserta prajurit-prajurit tetapi apa yang terjadi dana nu direkrut ku dana untuk menggalang terhadap prajurit-prajurit kufar Quraisy nihil sebab Kangjeng beserta para sahabat melalui keyakinan anu optimal ngagunakeun keyakinan tauhid ka Gusti Allah terobah saeutik-eutik aja dana-dana anu geus disalurkeun manfaatna masyaallah setelah dibikeunan fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan nyana merasa kalah kaduhung dunia beak sehingga peperangan eleh tujuannya untuk mendirikan agama batil, agama syirik itu tercapai. Kangjeng terus dina kemenangan di dunia duit beak, tanaga beak, perang eleh, kucar kacir, ke segala rupa beak. Lain sakadar sakitu summa yuglabuna walladzina kafaru ila jahannam yusyarun setelah kalah deui paraeh digiring jaga di akhirat ka neraka jahannam masyaallah dunia akhirat urang kan guari sadajan guari Syria di perangan para raeh surga Baghdad gempur surga loba jasa tanda-tanda ahli surgana ketika direkrut mayat-mayat anu berkeliaran dihijikeun di Baghdad di salah satu makbarah syuhada dihijikeun sekian hektar loba jasa anu senyum beleger kene sareungi hampir 75% tanda seperti eta
atuh dina Al-Qur'an geus jeung wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat balah ya yurzakun walakin la ya'lamun walakin la ta'lamun ngan urang teu nyaho ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali kos kitu engke paeh ku ari paeh mending paeh pake berjuang nu mantak ku ari ulah lalagaan ieu lain lalagaan kejadian Rohingya teh Turki ngirim Syria ngirim Indonesia amunisi tapi ngirim mangga ditu beras di luar eta loba orang Indonesia nu teu kanyahoan datang aya di ditu bae ieu keanehan orang Indonesia kuari teh lobaan orang Indonesia jeung orang Turki ka di Indonesia ka dinya nah urang mana eta KTP-na ge teu harti eta jauh bejana pondok ngirim wow mun lain ngariung mah nya mah teu hayang masa peperangan gitu geus moal ngariung ge pulah pilih heula mun kira-kira susah berkatan tidak muriang cenah sampangeun jasa ngomongna tapi lamun anu sugih beuh deuk berangkat magrib asar geus aya eta tapi lamun perang tetapi kan ternyata urang ningali boro-boro ayeuna keur kamari ieu di Palestina di Israel urang Indonesia mah loba jasa di Israel bahkan tentara Yahudi ge kaget lantaran ieu bemperare teh urang Indonesia aya nu kawin deui di ditu eta deui jelema batur perang nyana kawin yeun sensasi bae masyaallah ieu ge asana nu ka Rohingya ieu maksudna mah ieu asana ieu lah cek nyana salakina di bareulem ieu jahe-jahenya ini lumayan cek nyana hitam ya hitam lah nah ieu baruncul di mana jalanna kumaha wallahu alam tapi jelas loba kuari geus siap jeung senjata makan geus baku hantem geus sabaraha ditu ngan teu dipublikeun bae ieu orang Indonesia aneh ieu orang mana orang Indonesia orang mana apa boga bapak boga mapan teu boga lah ngan unik tadi Indonesia urang lamun ngarenge kitu berarti kan tegar mantak di Indonesia kajian teuing kuku bangun wayah perang maruncul di tanu kos kararitu tenang ulah sieun urang mah paling paeh masalah geus tah eta cenah tah masalah pugu paeh jadi masalah tapi urang Indonesia memang bagus gitu Masya Allah asal kejadian di mana bae muncul seperti eta lah kuari aya disebut ribuan memeureun tadi di ratusan mah geus aya geus siap pakai senjata menang di mana dan lain sebagainya wallahu alam nu jelas nyana baku hantem sebulaya yeuna tuh batur bahkan dijelaskeun ku negara Turki ngirim Syria ngirim Indonesia mah bukan teu dijelaskeun malah diulah-ulah FPI mau ngirim jangan komo NU mah geus merengket heula geus cenah mah geus FPI bae dikirim jangan dan lain-lain sebagainya kirim ulah tapi gua geus maruncul di ditu Masya Allah tapi banget eueuh kos ajib pendi bangsa harenges kabeh sasalaman di dieu ge mak kula deuk ka ditu dik jihad geus anggap paeh bae kula mah Masya Allah ulah diharapkeun balik deui kula mah geus jihad fisabilillah nah lamun kuari loba di ditu atuh komo nu urang Indonesiana je emang urang Indonesia ka abri sieun atuh henteu urang Indonesia ka polisi sieun atuh henteu ieu kakarak training doang tah di hareupeun Polda cegur eta kakarak alip-alipan mun ngaji mah alip-alipan eta mun ngaji mah kos itu di hareupeun Kodam cegur alip-alipan doang nandakeun ayalah di aing ge sembarangan sia wah aing ge sabaraha polisi nu korban awas ya ngacaukeun ieu nagara aing lain nagara dia di sembarangan dia kene make balok aing mah teu kudu make balok berat make balok mah awas dia ku ngaing ge malah eta geus asa berarti kerangkas betung ya je udah gak sieun bunuh diri nya mah bom bunuh diri ayo make tas sugan teh mah buku pelajaran orangnya nan remote tinggal ngejegurkeun doang tapi di Indonesia kan model kayak gitu urang sieun tapi ya lagi jatuh sembarangan lagi buka titik-titik tertentu. Awas sarua jeung aya polisi. Awas. Ieu Indonesia lain negara sia.
aing keturunan baheula bapa moyang aing memperjuangkeun negara aing teu sieun paeh tina kanyahoan ku publik bahwa aing bangsa Indonesia untuk memperjuangkan bangsa Indonesia jeung negarana ulah ngeunah-ngeunah sia deteksi sia tapi ternyata ngajegur aing di hareupeun Polda ngajegur aing di hareupeun Kodam ini belum seberapa masih banyak anak buahku eta sarua jeung kitu kan tantanganna wah polisi langsung jangan sembarangan lu belum tahu lu bukan sakitu-kituna berbagai tafsiran macam-macam tafsiran polisi kieu tafsiran ieu kieu ya urang mah sekedar mengamati dan menafsirkan nu jelas ternyata titik-titik teroris mun dianggap teroris loba titik-titik berjuang mun dianggap berjuang loba titik-titik jelema anu endek ngabangunkeun PKI ternyata loba mun dianggap PKI titik-titik jelema anu endek memperjuangkeun bangsa jeung negara sesuai jeung NKRI loba tergantung kumaha nafsiranana jeung kumaha endekna ieu lah Indonesia mantap disebut majmuk mantap boleh sembarangan ieu sanggelang ieu nu halal dari dia kan buat ting jelema kabeh balai kadeleuna makan jelema tapi kan lamun dirogoh hatena mah belah dia buaya ya kan belah dia kadal atau lain-lain kan belah dia mah orai belang lain deui itu macam-macam Masya Allah aya maung make sorban karena sing hade ya Allah ya Rabbi geus puguh kadal mah teh mah macam-macam lamun di jerona ku urang dirogoh atuh lain-lain hanya Allah anu maha uning ngajeun selama ngaji atuh kadal ngaji ngaji mah buaya ngaji geus kajeun oh masalah geus sugan bae atuh nyana di para buaya nyana kiaina di para orai nyana kiaina nyana geng ceramah saudara-saudara orai cegeuna da saya habis ngaji sama padpun nah ieu horeng kafir teh kanyenyerian lantaran geus memperjuangkeun kakafiranana melalui penggalangan dana di samping eta nyana peperangan terus jeung Kangjeng Nabi ternyata eleh berarti harta banda beak nyawa lenyap di akhirat bakal digiring ka neraka jahanam maksudna liyamizallahul khabitha minat thayyib Allah dek ngabedakeun nu bagus jeung anu goreng kafir-kafir jeung mukmin teh dek dibedakeun ku Gusti Allah wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din ku Gusti Allah dek dijadikeun nu garoreng mah sebagianana jeung sebagianana deui dihijikeun fayarkumahu jamian tegas nama dihijikeun ku Gusti Allah mutarakiman ngente percis okos lauk anu diasin teh pedak diasin ngentep tek 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 maksudna diasupkeun ka neraka ngarombong geus dientep ya ja'alahu fi jahannam ya Allah ya Rabb ulah-ulah di akhirat atuh tama urusanana urusan jaza urusan babales atuh cacak-cacak di dunia ge urang nyeusehan teh ieu mah pakaian teh geus bersih ieu tempatna lamari anu bagus teh ieu mah nu kotor ieu mah kudu diseuseun heula ieu mah geus teu bisa diseuseul lantaran kokotorna teh ieu mah bangsa getah-getah nu geus teu bisa dirinso ieu mah pake elap di urang ge kos kitu sarua bae eta teh jelema ge kos kitu jelema nu baragus patung geus teh ditenden ku Gusti Allah di surga jelema anu kudu diseuseul heula ieu mah lantaran kalalotor keneh nah ieu mah dikanarakakeun ge sakedeung moal kemel di duniana baheula teh ieu teh anjeun maksiat permaksiatan nah diseuseul lantaran baheula can anggeus perkreditanana moal kebal paling 1000 tahun seuseul beres kasorgakeun tetapi ieu mah kapan moal diangkat-angkat kafir mah musyrik
Moal diangkat-angkat fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Iyalah jelema anu cilaka. Lumantakul bejakeun ku anjeun Muhammad lilladzina kafaru ka jelema-jelema nu kalalafir kos Abu Sufyan jeung para kanca-kancana. Bejakeun kitu lamun manehanana nyegah nahan tina kakupuranana geus teu kupur deui. Nya Nabi saeureun tina merangan ka Kangjeng Nabi geus ulah mikiranna naon yufar lahum ma qad salaf. Dosa-dosa nu tari heula apura kabeh. Masyaallah. Dihampura masalah batek. Kuari ya, aya Kristen asup Islam. Tah, begitu maca 2 kalimat syahadat dihampura kabeh dosana. Dosa sagala rupa nu keur dilaksanakeun di waktu kafir. Nya maca 2 kalimat syahadat sarua jeung kakarak lahir ti rahim ibuna. Kaluar ti dinya paeh sorga langsung teu pernah salat teu pernah puasa, sorga langsung. Yufar lah dihampura. Masya Allah. Ege zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar papan galak jasa Sayyidina Umar mah. Aya ngaran jawara ngaranna Hurmuz. Di dijalah nyana nyieun gerakan-gerakan muakan. Aya nyaho kagagahan Umar. Di negara Hawaz nyana geus merekrut kekuatan militer. Hah, rombongan Umar pokona ku urang selesaikeun. Amirul Mukminin tenar dengan Amirul Mukminina Umar paehan kurang kuari aing nu dihareup Hurmuz langsung ngayakeun peperangan cek Sidina Umar asana perang ieu mah leutik cek aing mah cek Sidina Umar heulanan lain masalahna naon sok bae heula ti heula teu kudu make kekuatan anu dasar cenah kula ngadaguan we di dieu masyaallah. Hurmuz anu sakitu geus nganggap dahsyat jasa lantaran ieu ngarebu bala tentara teh Umar paling ratusan sekat Umarna kabeh beakeun kabeh geus moal aya Umar untuk selanjutnya tapi cek Sayyidina Umar teu nanaonan tuh sakitu emang perang mah kitu kos tiju maksudna main gitu main naon gitu ngaranna main gos-gosan tempas-tempasan tidak. Tapi cek Sayyidina Umar meureun geus katropo. Sayyidina Umar kan zahiran wa batinan. Da ida lagana teh si Umar bae masyaallah. Sayyidina Umar mah katawaduan si Umar emang gua. Tawaduna Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boga pamajikan ngaranna Ummu Kulsum. Cek Sayyidina Umar ka Ummu Kulsum neng. Aya naon? Geus jadi Amirul Mukminin ini. Di belah ditu aya jalema rek ngalahir sedengkeun nyana duaan bae jeung salakina ngalahir pertama ku ari mah yuk urang bantuan yuk neng asup ka jero ngabidanan ngadukunan mun sarak ngomong urang mah kakak engke ngobrol jeung salakina mun atuh ayo eta ku akur deui jeung pamajikan ku akur coba mun urang ya neng itu urang bantuan peduli teuing naon nyana urang-urang jana gitu urang gitu dibantuan tah eta pamajikan urang mah geus kadenge bae tah ku jeli kos kitu tah geus kadenge bae tah ku jeli teh kos kitu tah bantuan teh atuh geus bae masing-masing sih mun kitu mah nya langsung ngabantuan ka urang geus ulah masyaallah tapi eta mah Sayyidina Umar mah neng di ditu deuk ngalahirkeun asana meureun geus mules nyana teu dengkeun ngalahirkeun pertama geus lah pokona mah urang ka ditu kakang ngabaturan salakina neng ka jero asup ngabidanan poh atuh mangga karasa kukulai keur mules mah bu mun ngabantuan takan ngeunaheun kadengena tarariis kan mawa bae alat-alat di dieu ampok-ampok yang sajabana bahkan madu korma mun aya bawa masyaallah perlengkapan pohara aju dinasehatan ku Sayyidina Umar engke beusi diberena naon ulah tarimanya dengan nama atus urang mah lillahi taala bae eta ku ngeunaheun urang mah pan lain kitu aya daek ke beusi dibere atuh tarima bae malah mun teu dibere cokotan habek eta geus kabayang we urang kabayang aya daek kos kitu gimana teh datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pamajikan cek Sidina Umar lain non karang-karang lain dikalahin mohon buku di jero ngomong gabaturan asup pamajikan ka ditu ngabaturan biasa diurut geus beres Sayyidina Umar na ngobrol bae eta jeung salakina ngobrol jeung salakina ngobrol teh nanyakeun kaayaan kumaha ye kaayaan pemimpin urang kaayaan pemimpin urang mah alhamdulillah cek nya datangan ieu bae bejana bejana sok babantu tapi jaka di macan orang aya teh bagun teh nya Ijada segala sok manggulan sok naon jaka di mah tuh jaki kiki bae ngan bejati batur oh gitunya cek Sidina Umar mohon jek tapi ai bejati batur aya bejana mah cenah adil mah bebeneran ngan berenana atuh ngaran-ngaran jelema ieu moal sumarambah lah oh nya cek Sidina Umar teh mohon henteu kebal tah anu pas mah cek nya teh nu pas ieu babantu kieu teh Amirul Mukminin cek nya nu pas mah ngan nu ngalahirkeun pamajikanana tah ngabantuan tah mun bener-bener adil mah nu pas mah eta teh ulain maneh kuduna mah Amirul Mukminin ngerahkeun kos kitu oh nya cek Sidina Umar teh bener heueuh nya kahayang mah cek Sidina Umar teh tuh kan hebat Sidina Umar mah ya coba lamun si eta yo sia geus kikieuan bae ngajerebebeng teh Tante Sidina Umar itu biasa lah, Masya Allah, dari itu tawadu udah warga Sidina Umar. Ngan begitu guys ngalahir, Ummu Kulsum kan ngagero di lawang. Ya Amirul Mukminin, alhamdulillah, guys ngalahir salamet, salakina Amirul Mukminin. Cih, emang iya gitu jadi. Terus Sidina Umar kan ke jero langsung ngazanan Allahu Akbar Allah beres. Nyana kieu bae. Berarti aing katipu ya jadi ada Masya Allah beres di bedong segala rumah geus diazanan emang ieu saha cek Sidina Umar lain saha lah cek orang belah ditu tadi Amirul Mukminin atuh duka tanyakeun bae tuh henteu haju henteu tanyakeun ka eta ka nu ngurusan neng aya neng saha ali Ummu Kulsum aya eta Amirul Mukminin salaki kula Umar Masya Allah langsung ditangkep bae ampura cek ampura deh gitu ngomong naon itu maksudnya tawadu jasa tah nah itu pan sieu mah lain kitu nya mah mun geus datang encan naon ge kenal enggak sama saya hah harus kenal dulu takut macam-macam abo encan ge naon geus kenal enggak sama saya itu kan geus diomong-omong ge oh bejana mah mun cenah Amirul Mukminin teh adil segala sok bantuan sok ngamanggul jatuh ngaranna ge jelema ieu teh sumarambah oh kitu nya Sidina Umar punya geus mau bantuan segala pan kali nah iyalah kata waduan Sidina Umar masyaallah zahiran wa batinan Sidina Umar begitu perang tak cek Sidina Umar tewak bae Hurmuz ulah dibunuh katewak jangan blah nu sejen loba anu gugur tewak bawa ke Madinah bawa begitu dibawa tanya ku Sidina Umar iya Hurmuz nyaho ka kula nyaho maneh jawara Umar ngaranna kula jawara Hurmuz sama-sama jawara saat ieu nu menang perang saha nu menang anjeun lantaran maneh teh ya dipake karesep ku pangeran maneh geus pangeran maneh berserta anjeun pangeran kula lemah kula teu dibarengan ku pangeran mata keleh jawara akur pada jawara ngan maneh mah dibarengan ku pangeran maneh ai kula mah teu dibarengan ku pangeran kula mata kula eleh bagus selanjutnya teh kumaha pokoknya urusan selanjutnya mah teh kumaha ngan kieu bae kula mah salametkeun kula maksud Sidina Umar kan salametkeun teh ulah dibunuh insyaallah cek Sidina Umar insyaallah disalametkeun maksud Hurmuz mah salametkeun ge asupkeun Islam beda tah ngan geus jauh ieu Sidina Umar nu mantak ditah ditangkep bae geus aya alamat sebab memehna ge istikharah heula
Atuh lain sama maju-maju napan urang mah waduh demo istikharah dong. Masyaallah ieu masalah aya 2 karung selesai. Untung aing ira demo deui. Nyen buras dengan setengah karung, untung sekarung setengah. Agak selamatkeun kula supaya pangeran bareng jeung kula. Oh iya. Hayang naon ayeun anjeun? Kula hayang nginum heula. Cek Hormuz bere ku Sina Umar. Gelas cayan minum. Cekel ku Hormuz. Begitu diinum dibalangkeun. Sebenarnya kaget kan jawara. Naon ieu? Sina Umar. Maneh kan hayang salamet. Kok berlaga di hareupeun kula? Teu nyaho kula jawara. Geus sabaraha musuh nu pegat beheungna. Geus sabaraha jelema nu cacang dalam rangka lillahi kalimatillah. Kok berlaga di hareupeun kula? Salametkeun tadi ge kula salametkeun. Cek Sina Umar yang maksudna sahadatan. Oh, cek Sina Umar itu ke sahadatan. Sudah salametkeun teh naon? Sahadatan. Terus langsung baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Hormuz menjadi pejuang. Kulantaran jawara cek Sayyidina Umar sabenerna mah kagagahan kula teh jauh jeung anjeun teh gagahan anjeun. Kasugihan kula makan teu bogananan jauh jeung anjeun sugih aya di anjeun. Katenaran kula jeung anjeun jauh, anjeun mah tenar luar biasa. Geus atuh sagala rupa kapanglimaan teh diserahkeun ka anjeun. Kula mangan sakadar boga mandat Amirul Mukminin lantaran terpilih sok peperangan anjeun anu mimpin. Langsung diserahkeun ku Sidina Umar. Karak tidinya. Naon ieu nu dimaksud? Tawadu jasa sinup padahal mah gagahan Sidina Umar. Padahal mah hebatan Sidina Umar, tapi katawaduan Sidina Umar ketika berhadapan jeung seorang anu gagah seakan-akan nyana dihandap. Ketika babarengan jeung jelema anu miskin tadi sehingga nyana termasuk pang miskin-miskin pang lemah-lemana. Iyalah Sidina Umar. Kilok ngajaya rebebengkeun nyana mah. Jangjang di kitu-kitu sakumaha manuk merak. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo manuk merak mah mana juga tembak bae. Beunang aja di kurungan, Pak. Ingat katuan Abdul Qadir sarua jeung bahasana sing Jalaluddin Rumi. Lamun urang kaleuweung loba manuk anu sasada, loba anu buluna bararagus. Eta manuk nu sasada jadi intipan jelema anu keur neangan manuk. Purukutut bagus dileget. Dikukur bagus dileget. Loh manuk berak wow beo ieu mah bagus buluna leget dibawakan ka imah di kurungan manuk beo anu tatadina hibran kuari mah di kurungan manuk purukutut nu tatadina dikubuh hibran di leuweung kuari di kurungan kiai ge anu sok ngajar rebengkeun kabolehanana eta teh jadi mangsa bupati jadi mangsa gubernur eta nyana beunang dileget di kurungan. Nah iya, asal geus ka kurungan bae ge atuh kan jadi tongtonan. Manuk beo bagus soteh di leuweung hibran pada jeung babaturanna kuari babeunang aja di kurungan nu nongtonna budak leutik. Walabtu. Assalamualaikum. Budak letik ka manuk beo. Assalamualaikum. Walodo. Cewek. Manuk beo sial. Kiai ge horegan anu geus di kurungan mah anu ngomena budak letik. Tah, budak letik. Kiai baheula asal geus ka kurungan ku Golkar anu ngomena budak letik lantaran itu mangan sakadar ngurungan doang yang kepentingannya anak. Kurang parab, belikan. Kurang cai, ya bere. Sasadakeun cak jana teh. Bagus. Ayo nu budak letik. Lagi misbuna di partai berarti tetap kiai.
bisa hiberannya nak kecil kumaha hiberan kita mah dikurung. Nah gitu kene manuk merak bagus sok ditonton ka di leuweung ku para hewan-hewan benang we kurung ngajar bebek ngajar liwat ngajar bebek ieu modelna ya kebal-kebal ditembak merak. Neyelah Sayyidina Umar pohara jasa di dieu teh Abi Sufyan jeung para kanca-kancana anu kalalupur teh cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para kafirin yen tahu mun nyana nyetop tina kakupuranana jeung merangan Nabi yughfar lahum ma qad salaf naul bae dosa-dosanya nu teu heula selesai dihampura. Wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Tapi lamun maranehanana kembali deui ka merangan Kangjeng Nabi teu bisa eureunnan kebencian jeung kahasudannya teh terus dikembangkeun kembali deui. Awas cek Gusti Allah faqad madat sunnatul awwalin. Geus lewat sunnatul awalin perjalanan kaum anu ti heula. Deuleu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi Lut balikeun. Ngalawan ka Kangjeng Nabi Musa selesai. Firaun di laut Karam. Anu ka Kangjeng Nabi Hud angin belum. Kitu kene ka Kangjeng Nabi Saleh. Faqad badat sunnatul awalin. Geus ti heula perjalanan kaum nu ti heula menjadi sunnah kaula sunnatullah. Teu menutup kemungkinan mun kuari jana teu eureun terus merangan Muhammad bae. Geus kitu ge tatap bae jana merangan bae ka Muhammad, ngamusuhan bae ka Muhammad, dalalekeun Muhammad. Moal kebal deui, mun teh dibeulem dianginkeun, balikeun, terserah. Ya Allah janji ieu teh lain baheula bae ternyata ku urang kuari karasa kamari ieu jelema teh ngagele terus-terusan di Aceh ngabohong teu eureun-eureun di Tasikmalaya kitu keneh kurudat kiridit bung bang terus bae di berbagai daerah Garut, Cianjur, Bandung. Ternyata horenganan teu bisa dinasehatan ku kiai-kiai. Jah horeng kiai nage horenganan biang kredit. Jah kiai nage horenganan biang bank malah nanggung jawab. Ulah sok sieun, ulah sok kadengekeun kiai anu ngaharam-haram segala riba. Geus, ulah tanggung jawab di akhirat. Boboh. Sakurang Cisoka mah bapa nira. Sial teh Cisoka. Masya Allah kari. Make tanggung jawab bawa awak ke wallahu a'lam. Nah iya kejadian galunggung dek kula mah inget kak guru kula di Garut ajengan imam pantes dibitukeun ke galunggung teh keur ngaji nyana nyurah ngan tetep bae urang mangadoakeun jak aya nu sarolehan di ditu teh ngan ieu keur carita di papantes atuh nu ngridit di dinya biangna bang riba di dinya biangna bohong di dinya biangna pantes almarhum ajengan imam Muhibub Tobri nyana ngomong ke si pantes tapi tetep yuk urang ngalayat mawa naon gitu buras mie pakaian yuk ngalayat kula ka itu Masya Allah eta kan carita nyaho bae urang okos gitu kan nyaho jasa urang di Aceh teh budak leutik bae geus gagele budak leutik lantaran gele teh dihareupeun imah di tukangan imah lain nu dakwah kiai-kiai teh dararawa kolot-kolot tage anu ngaharamkeun teh dakwah anakna loba anu ditampilingan loba anu disiksa tapi kan kolot mah sakali dua kali melak makan terus bae deui asal bau tade jadi gele di ditu budak leutik geus garele geus kongono kolot terus kebelah deuna jadi makanan biasa sayur mayur dan lain sebagainya nah cak Allah keur carita urusan kos kituna lain deui urusan politikna dan lain sebagainya ieu keur urusan kos kituna we ieu mah kudu disunabikeun tsunami iyalah faqad badat sunnatul awwalin awas sabaraha Sukabumi anu teu bisa kabongkar di sabaraha Cianjur teu bisa kabongkar di sabaraha Garut
dan lain-lain sebagainya, nu banjir, nu gempa dan lain sebagainya, geus puguh nu tabrakan, angin, beliun dan lain sebagainya. Nah, ieu teh kunaon ku geus teu ngadenge nasihat para alim ulama. Mentak alhamdulillah di urang mah masih keneh ngadarenge keneh. Aya nu ngomong ge lah cenah ieu mah kreditan geus sakedeung deui lah moal kebal deui geus. Hayu gegeuraan cenah ieu urang nya ngaji bae tapi urang make kreditan. Geus digegerakeun geus beres mah urang kredit deui lah pokona. Sial teh budak. Ya Allah, ngodang-ngodang tsunami teh budak. Anu mantap mah minta doana deui ka aing. Kiai cenah doakeun supaya kreditan tere-tere cenah geus beres papan geunaheun we cenah kiai. Ya aing kumaha ngadoakeun atuh ka sia. Teu kadenge ieu ku cenah ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ku bagus dibedek digaledeg teh daun. Ah cenah mah nya kitu kiai. Henteu sia masuk percaya bae. Tetap salametkeun Gusti. Nyanggakeun sadaya-daya hamba Gusti teteh berenang ku resepna kana dunya salametkeun atuh Gusti ku cara Gusti geus macam-macam Gusti nyalametkeun ku leungit mobilna ya itu teh urusan Gusti tah mah doa aing berarti diijabah cek yana berarti geus aing cenah moal minta doana daina ge men mere saeutik ka aing sia tuh pajar mah aing bae sabira jeruk asem Nah, macam-macam. Aya anu haju mogokan be mobilna. Aya anu haju geus we tarik deui kudu harideung teh. Kudu harideung teh sa. Sakaran harideung ngaranna. Sa. Pan sia nyahoan jasa. Berarti kan si aing haneng lain sangahaneng-hanengna. Ngadengekeun ngomong sia. Ternyata batur sia horeng eta. Ya Allah. Awas. Kafir asup Islam selesai dosa-dosana. Urang kuari geger carita tobat selesai insyaallah dengan tobat. Mabok, zina, riba dan urang tobat. Atuh Allah mah Ghafurur Rahim penting daek tobat. Tetapi lamun balik deui ka kafiranana sehingga bensina makin menggembung-gembung merangan Kangjeng Nabi. Baheula sarua kuarige ja Kangjeng Nabi mah terus berjuang ngahayukeun ka urang nempel ka para wali Allah ka para ulama eta teh nu mantak gagah naon aya Nur Muhammad nu nempel di jana. Tapi bluti lamun eueuh Nur Muhammadan moal waniun nya ka istana dakwah. Habib Rizik Syihab nya lamun eueuh Nur Muhammadan moal waniun nya koar-koaran naonan. Para kiai lamun eueuh Nur Muhammadan moal waniun nya ngabentangkeun hukum-hukum dakwah terus demo aya Nur Muhammad cek ngelap di dada demo sia perang sia ayo tanpa pamrih Syria perang aya Nur Muhammad lawan kafir paeh jihad fisabilillah sorga sia di Irak lawan kafir sarua di Indonesia ge lamun geus Nur Muhammad nempel muncar masyaallah tanpa pamrih di urang ge sarua bae je atuh leuleutikanna kuari baheulanana di ka mana Kak cek pamajikan ngaji pan urang ngawarung los ya ai daek mah teh saya teh tungguan ku sia aing mah ngaji nah ieu teh ngaji pan ieu urang ngawarung makanya minggu mah pan rame kajeun los kauntungan yang sia aing make balikan balanja bae tas ngaji aing balanja aing mah ngaji heulanan eta lamun lain ayat Nur Muhammadan moal daek teu karasa tah Nur Kangjeng Nabi Muhammad ngaji di ditu kan janji anjeun jahe sia ngaji tah sia mah buntutan bae raneng mah tamat teu murni. Aya nu murni mah teu lain biasa we ngaji. Malah pamajikanna ge Kak ngaji ya kula milu atuh. Di warung nutup lah. Urang dahar aya cek teh. Nutup. Aya nu nutup warung. Nutup warung ngaji. Balik ngaji kan capek. Warung terbengkalai. Atuh geus kitu mukmin mah batur menyeun pabrik, batur menyeun tol, menjana mah herarees. Hudang-hudang jam 5 candahar tapi kan indah bae neng urang dalahar ayo baru lah tuh minggu orang pernah bae geus lah teh kitu-kitu keneh urang mareca sholawat bae lah yuk wah harta pamajikanna mah atuh langsung diuk bae deui salakeun ge al jannatu wa na'imuha ya Allah ya Rabbi eta sauyunan gitu ngaranna. Nah iyalah ketika nyana
minta pangampura eureun ka Gusti Allah nyin ulah anu teu beresna ya ne eureun tina kakafiranana eureun merangan ka Kangjeng Nabina yughfar lahum ma qad salaf tapi lamun balik deui faqad madat sunnatul aw kumaha umat tu baheula teu nurut ka Rasulna siksa fakadza naf'alu bi sarua eta keur zaman Kangjeng Nabi kuari ge kitu bae nu matak urang berjuang ujung-ujungna mah bantuan Allah ujung-ujungna bantuan Allah Masya Allah lamun Allah geus kabantuan kuari kan teu dipublikeun bae bantuan Allah anu di luar konstatir manusia Baghdad lain saeutik di luar konstatir manusia Syria lain saeutik termasuk di urang lamun lain bantuan Allah kamari hehe bang kumaha gitu sararima aya sima aya sieun eta kan can sabaraha lamun geus digerakkeun ku para ulama berangkat ke Jakarta woi siap atuh geus atuh santri mah kumaha guruna ieu zaman mah geus jaman naon bidug santri mah geus kumaha guruna bae pokona mah ngaler ngidul ta eta nu hese da kos kitu da nu hese geus teu nyaho naon lamun ditanya saya kemana ka Jakarta deuk naon ieu menang ganjaran teh teu ganjaran teh nyaho si jai mah nurutan guru bae pokona mah tah lamun geus kos kitu geus ampuneun pamarentah ge muyang aing mah cenah kos kieu heuy atuh kudu maksudna ya naon lamun lain teh ganjaran entah aing mah selain ganjaran dimaturkeun kiai memangnya kiai salah pugu kiai ge loba nu salah ayeuna hese lamun geus kos kitu masyaallah eta kunaon bisa jadi kos kitu di guru aya Nur Muhammad di murid aya Nur Muhammad nyambung henteu paham lain urusan politik lain urusan ekonomi Nur Muhammad mau bisa kajaga lamun nyana pada ngarti polisi lamun nyana pada ngarti abri lamun nyana pada ngarti politikus lamun nyana pada ngarti bangsawan bahwa di diri umat muslimin aya Nur Muhammad ketika Nur Muhammad muncar kabeh maring gila nun teu bisa kadeteksi hese nu kos kitu mah mendak lamun aya huru-hara teh tinggal nanyakeun wae kiai berangkat teu kiai anu teh moal aja nyai terus karari teh mah sebel mendan kiai berangkat ke Jakarta berangkat siap budak geus teh nyaho make maos senjatawan teh siap geus pokona mah tuh mobil lempang nya mah kos kitu eta naon eta polisi ge bingung ini deuk naraon tadi teh deuk naraon udah ieu deuk dokter guru bae geus aya nu pae di tengah riung kumaha jadi nambah cek kira gitu itu ya Allah ya Rabb nailah urusan kafir anu baraheula wa qatiluhum wallahu alam